Kita iya nongkrong di sawah asaya nu kurang katanya naon nu kurang tanya suka wangi udud ieu teh asa kuat ieu teh dibarengan ku udud masa teu ngeunahnya di sawah teh are aya nu kita hendak nu di kita ieu teh coba aya teh lah saha wae mah yang udud teh itu teh kuat ari meuli ka warung unggah da jauh ieu teh ugan we aya titaheun sil Mang, kadi heula kedeung kadi naon? ieu urang teh nya hayang ngudud ieu teh man unggah ka warungna daek teu dititah Ah, ya temenan dia tuh. ieu aya diet mah Ya. pangalikeun udud mah dua bungkus kopina 2 Kopina 2. heeh tong lila teuing ieu nya Heeh. urang di dieu engke sesana mah jajankeun we kana naon dah Siap. pacengeun mah heueuh Oke. hiji 2 3 4 tuh 4.000 di bonusan 1.000 goceng Nah, yang urang berarti 2000. heeh Heeh. enggak cung didagoan di dieu nya tong lila teuing Ripu Gusti kemarin si kekes nu nyaba teh ayeuna si Odo nah bisa diterima gitu gaweana teh sanggeuna lulusan SD jeung SMP nah ari dewek lulusan S1 mani on narima ka pabrik-pabrik ge aing di Papayan tukang rongsok deur ka di kieu dewekna kumaha ieu teh lieur sebenarnya teh udah aing ngeluh aya leuwih nu ti urang ripu nama syukuri lah aya layanan mah cicing boga kopi jeung rokok aja si Edo kemana nih jeung si bule kerja mari ku aing au saksa Dak, iya udah geus meuli, tinggal minta kuliahna ka Mang Edong. Ya. itu paju mesti mararana ada ka abdi ngabreun gitu siga baru si cungkir siga morok euy aing palak keun ka dieu dagoan lah aing lumayan ya udud jeung kopi jeung duit deh pasti diajar ngarokok tapi juga entak aing lah di mana mah kieu Udud. udud saya tak Mang Odom. nah waduh si amanya Bener. bener itu yang diajar ngarokoknya Henteu, ya sumpah. letik diajar ngarokok nu bener itu ya Bener. diajar meureun Henteu. lobaknya tarokona Coba ngan aya bungkus. dah tempat saya aing hari ini lu bener sih ngarokoknya Bener. mulai di mana ya Meuli di warung. kita sehari kah Kita Mang Odom. tempat saya aing sodog Aya. emang ada poin dari telepon kan tidak Ah, bener aya. nah percaya aing Bener. koreknya wa Henteu. edit aya Aya. Ieu. Lebih cokot atau Mang bisa dicarikan ke Mang Edom. mana saya kasih edok mas soalnya nganggur jelema Bener. siapa uniko soalnya kocil bad duitna Henteu, sumpah. nah nggak apa itu lah Aing mah. aing udah ada yang kopi namun nya si edok bisa kan dia Heeh. Kan coba. dah poin kayaknya telepon aja lah biar aing bukan duit gitu parantong sia tong subang sebang deui sing karunya kapolot sia kan hayo we uniko mah mayan aing menang rokok tapi rokok nama bakal pajuh teh duitnya cepet deh aing nyangka da si eta pasti uniko soalnya bapakna jeung indungna garawe loba uangna bener ya pajuh ayeuna mah ngaracok hidup teh bener kok aing tapi koreknya aing teh bawa euy aya menoprak dudukanna teh dieu ieu pajuh teh lila teuing aing ngadagoan teh dieu teh aduh aing nyawa geus teu sabar aing hayang ngudud tadi kemaran aja temen ku lila teuing barudak teh nih pajuh teh mana urutna dikeun Oh, dipalak tuh jeung duitna. dipalak usaha di mana Teuing di ditu tuh disaung. di saung Ku amang-amang bara orang teh saorangan urang sieun ari kalawan teh da
Itu mah geus kolot. Padahal mah rempug gue ari seorang na atuh mana mau opatan. Atuh da sieun itu mah geus kolot. Ari etana mana pangulanganna? Dicokot jeung KB. Nu bener ieu teh. Bener. Deka. Kaitu lah ya. Ayo. Wah, ayo. Ayo. Andang ini mana itu yang mana? Itu tuh. Tuh, Mana? tuh. Itu tuh. Oh, Aya. itu. Heuh. Oh, gaya baik nunya. Itu kurang deh. Wawannya nang eta panen teh ka budak. Kuy deka. Ku aing sampeurkeun ayeuna oge. Tapi juga situ ngir itu teh. Pangeuna ngarokok teh. Kamana sih ya dong? Tadi yuk aing teh ngariksakeun tadi. Angsak naon? Pak Jursa padarkeun main malah. Soal itu nu malakna. Oh wani yang di lemur aing mah malak balik gitu teh. Hayang cacag ayeuna lah. Sa teh genah lemur aing palak-palak goblok ge. Lah tangan saat lah. Buah-buahan nyokot urut aing teh situ ngir mulutnya malah ka barudak. Ka mana maneh? Orang tangan tadi nu malak teh. Kan heula sakeudeng jadi Satu dina mereka euy rok naon teh rokok maneh jeung ditmah dipalak. kan ieu heula urang ngawangpongkeun heula ieu teh. Aing si euy naon? Lain deh ka ieu udud mana menang ti mana? Emang naon gitu? Lain soalnya tadi teh urang teh nitah pejuhnya. Mali udud 2 bungkus. Pajarkeun mah cenah anu malak di dieu cenah. Sangaran apa? Da jeung duit ngaranna teh mun teh salma si tungkir da. Oh. Aing tadi dipalak ieu juga teh. Oh, kayak temen aing. Oh, iya? Nitah aing teh ka pejuh teh. Lain gitu wa. Dan kita raka percaya ka baju eta teh. Ada bengal jeung kolotna. Boga di rumah boga. Pira aku mau morokok jeung duit cepet. Karena teh duit gajihan urang kamari aduh aing coba cenah jeung pamulangan cenah disikat ayeuna mana pamulanganna. Salah paham wa euy. Aing. Ieu pulangan aya cepet tanya. Heuh cepet. Tanya wa anu maneh wa deh ka. Emang tadi pejuh teh ngomong Ngomong, mun aing teh percaya. Soalnya pejuh eta mah ada bengal. Kolot nama garawe loba duitna. lain nek tapi ieu udah naik keneh ayeuna. Aya rok kana we ku geus dikenyot hiji. Kembali lah hiji mah. Ieu kurang dicokotnya. Heuh, atuh gawe kela aing nanya heula atuh tong ka init. Sia loba duitna. Emang segawe? Gawe deh kan Gawe. kamari. Aing masih teh pengangguran. Kan aing mah gawe dadakan aing maneh geus nutup peka wae. Aing teh nyangka ka sia mah kan aneh-anehnya. Ah, bisa we Ya. ya mereka. Oh, sia aku sia. Kemarin sia nganggur. Kamari nganggur kamari mah pernah. Nyata gawe dadakan. Lain asa ku aneh aing. Si Kekes gancang deh gawena teh. Si Ono gancang. Terus sia Edo gancang deh. Aing ae seberang gawe. Lain milikna meureun acan we eta mah. Tapi asal ku gancang kieu we kan. Asa teu ngarti. Wah sia mah kadukunnya. Burung sugan kadukun. Sia ngaku sia. Henteu Ya. aingnya. Lain maneh teh yang gawe apa kumaha ieu Aing teh. gawe aing se geus kaitu ka dieu ngalamar. Kan aing teh lulusan S1. Ari si Kekes jeung si Odo SMP jeung SD tapi asup anjing ngalamar aing teu nya uang aing kuliah Nya lu mah jeung dek. gawe naon Tah tong bakal gawe naon-naon heula we. Tunturkeun heula we dek. aing urang mah hiwah lah gaskeun Heeh, hayang gawe mung. heueuh hayang Gawe naon wae. naon wae asa katarima aing mah Bener. bener Mun pugua arek gawe hayu jeung dek. Tapi ieu mah kajenting ieu heula we urang minta sarean supaya urang bisa dipermudahkeun geuning. nyamat Kasih abah, abah mana itu eta abah wak kenalan urang gitu. emang mujarab Mujarab ieu buktina urang gawe. Duit banyak, udud pun banyak. Gawenya gitunya itulah jarak ituna mana bisana iraha. urang mah eta ge hayu ane ka wa Oh, aing teh boga jeung mulyana atuh eta ini mah cepet enggak. Nya mulangan gantian ke mun heueuh gawe heueuh Oh, suka. Mujarab pas urang da barudak oge sarua atuh ngan urang mah tara loba omong. anjing palingan tuh nya barudak harinit kayak itu kan dia langsung tapi itu nggak ngomong anjing
Kapan kieu mau ulah diomong-omong pan. Atuh santena ka sahabat mah. Bere kan karuk aing teh capek nganggur. Nah, saya mah ka si Abah. Hayu ieu kita ya. Anu maneh bejakeun. Tong nu bener-bener sia. Bere cobaan mah mah. Apokan kita receh. Saya pulang 80. Urung sugan. Saya mere bara. Aing ge merena sama kamari 150 aing. Mujarab langsung Atuh dah. dah mah nyaho Ya, ieu. Atuh dah nyahun kitu mah Kan buru. kan. Lain mun maneh mayar saeutik otomatis. Kan meureun dibacaan nanti ayeuna ket akhirna we langsung dari cobaan. Cuman deui nya. Bae eta mah terserah ngan urang mah meureun. Nganter meureun. Udah ampokan lah deh. Oh, iya. Sabaraha we mere nama kucing Ya udah diji ya. ampokan. Yang bisa arek murun. Ieu can dibuka Pak lebala. Yang kembali orang mana ya we. Heeh. Nanti Terus lah. Ayo. mantap ya. Di mana? Oh, eta. Ayo, tinggal itu. Cenah pasien euy. Poe ayeuna aduh. Beas ya. Kudu geus beak. Mah, tuh ayeuna kok ketrok ya. Mah, nya sok silakan masuk. Maiko. Sampurasun. Aduh eta mu di mana ya? Iya. Mana ya? Biasa. Oh, gitu. Aya naon ya karetangan ka dieu teh? Aya priyogi naon jang ya? Ka dieu ya. Lain bang. Geus sakraruas kieu. Kan ieu teh ieu mau pasien. Mohon ya. Nah, pasien teh cenah hayang dipanglancarkeun milik rezekina dipermudahkeun cenah. Oh, aya kitu mah deui ka Abah atuh. Ka Gusti Allah minta tolongna. Abah mah geus syariat hungkul ka ujang-ujang. Tah eta pas iya we pas ieu tadi nih. Itu dukuna nanya kieu patut. Kira kun kieu. Ya udah acan ya gebel kudu najan kan sabatan ya. Ya eta. Lain gitu kan ieu teh meureun dukun elit duit sulit. Manjur mah aing mah. Manjur atuh. Asa kurang percaya euy. Aya naon sih harawas kitu? Harawas kitu ka Abah. Lain mah cenah hayang saya teh sabaraha cenah. Nah, Abang kudu we. Nah, kudu di beak jang hiji-hijina ya gitu. Udut mah aya, tenang. Masalahnya ieu manjur mah Bah. Manjur ka Abah. Nah, dukun teh kieu. Harek rambutnya si warna-warni kieu. Kan dukun elit meureun. Nah, urut sulit gitu. Aduh. Curiga dukun online ieu mah aya euy. Bah lah, ayeuna mah aya we asal menang pagawean jeung rezekina lancar lah. Nya, ku Abah urang sareta nya. Ya. Angka hiji 5 waktu ulah telat-telatnya. Naon teh? 5 waktu sholat. Oh salat ha. Da minta pagawean mah da ka Gusti Allah kan. Minta Abah syariat naon, gitu mah da abdi mah cuman pelantaran gitu. Salah Bah, mulai Ayeuna mi teh sahaja tungir. tungir. Hah? Tungir. Urang jambe-jambe lainnya ku abahnya. Mugi cing menang pada melawan nu saya nya. Min. Nu netep. Amin. Mun tiasa mah Bah, langsung ayeuna menang mah. Tetiasa gitu butuh proses naon ge. Tapi online mah bisa meureun. Online naon? Sugan. Ari mah dukun online deh. Bisa langsung. Tetiasa ge butuh proses na kabeh sadayana ge. Sok tebal jalan teh mana? Tangannya gua banyak. Mun. Nami teh tungirnya. Tungir. Oh tungir. Oke nah Bah. Naon tah? Dia DP-na pokoknya. Rasa Mana bagus. sarua naon teh? Maknum. Maknum. Mun. Maknum. Abah nu mulin maknum lain, teater abah. Aduh. Nyawlos lah ditampi ku abahnya. Atuh nuhun ya. Ya, Bah. Ya, ku abah wasala tanya bismillahirrahmanirrahim. Tungir Bah, namanya tungir. Namanya tungir. Hei, tukang roti. Goblok satu mun tukang roti eta gubernur aing keur baca mantra ke aya tamu yang ngaganggu wae tukang roti ya. Keur dagang mun batur ge nya. Kemanya Baik. kana nangan duitnya. Henteu Bah, bisi teu husung doana keur aku tungir. Roti hangat tungir, Ya, roti gasnya hangat. namina tungir. 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 Oh, tungirnya ya bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tungir. Sia tungir. Baiklah, tungir.
Hai. Sok. Telah aku ujang ya. Iya, Ya. make bacaan anda. Bismillah. Kumana sana Amis? Habis gini mah. Nya, dia mah kopi. Nama Ki Jang ya. Sangat apa? Tunggu. Tungir. Namanya ngedoang Gusti Allahnya ada abah mah cuman parantara doang ujangnya. Cing kerapnya ngedoana ya. Nyangkin ke didinya ke abah dinya. Insya Allah bah. Nya mawa jangan lupa nih ya. Mawa beas 2 liter jeung asinnya. Orang masak di dia. Siap. Nah, iya mah beda ti batur bah. Biasa batur mah geuning. Kemang penyen, kemang cau geuning di bawah teh. Beda deh jeung abah makan beteng seubeuh manjur bener tuh. Ya bah, saya lah. Tuh. Entos gitu. Terus. Gitu banyak. Nya. Ayo yang banyak. Tapi mah kayaknya abisnya di DPM rokok. Tapi ya rokokannya. Tong dicanak dia rokokannya Ya ya. bah, mau bah. Gitu. Abah keluar rokok ya. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam ya. Aduh, wae ibu dak murah ayeuna zaman ayeuna teh nya. Zaman ayeuna geus maju neangan gawe harese bener gitu dengan gawe hese. Intina mah teu bisa ikhtiar ya.